ongkosna. Heula we lah. Geus nganyuk deui wae. Geus bae ka deui. Cek, wing teh teh karek ngredit motor ya mah nya atuh urang ngredit ku cai. Dibayar ke. Aduh, aing mah euy. Ah, jauh-jauh mah aing mah ojek kira tidinya ka dieu oge. Ini kudu di anyuk we. Cek wing teh karek menang meuli motor ieu teh. Motor kreditan. Ah. Ya. 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 Bener. Awas ya. Capek oke latihan PBBT tapi sebagai hansip teladan yang lulusan nasib terbaik mah tetap semangat ya mah siap. Ada si hansip naonan maneh nanti gituan wae ya. Bulak balik wae. Cip, kernaon maneh bulak balik wae. Jika istrikaan. Bang Bot, pan orang teh latihan PBB atuh. Ai Bang Bot teh pan bisa ngajarkeun latihan PBB lin. Ya, iya. Pernah jadi komandan PBB urang. Benar, Bang. Serius lah. Urang iki oge, PBB nama alus. Sok ayeuna mah urang mulai wae. Siap, Bang. Tah, gitu atuh. Gagal. Tah, ayeuna mah iya. Iya we lah, Cip. Sok sasapu heula ayeuna mah. Nah, latihan PBB teh kita sasapu. Cip. Tong salahnya urang oge baheula sasapu heula. Sabab jadi komandan mah kudu bersih. Bersih awak urang mah, bersih lingkunganana. Siap komandan botak. Kerja kan. Dasar hancip bodoh, padahal mah kurang teh ditipu. Aduh, bodoh hancip. Cip, sekarang lari bolak balik ah. Siap komandan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berhenti, Cip. Siap, komandan. Sekarang mah jalan bebek. Aduh, kumaha jalan bebek nih, komandan? Masa kau tidak tahu jalan bebek gimana? Coba contohkan lah, komandan. Nih, lihat nih, komandan nih. Siap. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Cip, kok jadi saya? Udah. Situ yang jalanin nah. Siap, komandan. Laksanakan.
Gimana, Cip? Mantap latihannya? Wah, menguras tenaga, Bang. Sip, itu. Jadi Hansip teladan tuh harus seperti itu. Siap, komandan. Harus kuat di dalam segala sesuatunya. Nah, ayo nama. Bagian bayar honor orang, Cip, mana? Hah? Bayar honor? Lah iyalah. Cip, gak ada yang gratis hari ini. Kencing pun bayar. Ini muncul hati abang. Cepatlah bayar. Waduh, ada juga segini bang buat ngopi. Udah, segini juga lumayan. Terima kasih, Cep. Si botak sugan teh gratis ngelatih teh. Duit keur ngopi orang amblas ge cara nama. Aduh. Geus ya nama. Rek istirahat lah, capek geuning latihan teh. Hirup di zaman ayeuna segala teh make duit we. Kangompo-ngompo make duit. Micen oge make duit kudu mayar. Mending ayeuna mah meuli gas heula jeung bari jeung balanja sugana bisa hutang heula. Woi, Cek Ade. Woi. Aya naon, Abang? Cek, sekarang tuh tanggal berapa? Sekarang udah jatuh temponya. Cek, bayar hutang. Sacan aya Bang duitna. Cek, nges. Ayo nama ulah kasurupan deui. Carana geus kuno. Ganti kuno lain ulah kasurupan. Ya udah Bang, can aya duit mah kumaha atuh. Aduh, ungal ditagi. Cek dede. Wai. Nges, kieu ieu mah. Cek, tabung gasna kurang dibawa. Lamun aya duit, tabung gasna ditebus ka urang heuh. Entong atuh Bang, anu nyangu lah kumaha. Nyangu mah gampang. Loba sulu, Cek. Kanya nyangu kudu kusulu, Bang. Maknya Cek teu mayar wae hutang ke urang. Nges Entong atuh Bang. nges Entong atuh Bang. nges Bang, entong. Ih, dasar bos si botak. Ih, dasar si botak. Teu tulus ieu mah meuli gas teh. Rek meuli dengan sangu we. Tah, sabeneran, Cek. Ye, Pak Haji. Kumaha Pak Haji? Iya, kuring teh rek nagih hutang. Pan ayeuna teh geus jatuh tempona. Aduh, Pak Haji kumaha artos lagi teh acan aya nya. Tadi penak sareng si bot teuy tata bunggas disita. Ayeuna kumaha tuh Pak Haji? Duh, kumaha atuh nya. Tah, geus ayeuna mah kieu we. Iya. Iya entong atuh Pak Haji. Nu di jaro ieu dijadikeun keur bulan ayeuna angsuranana. Nya, Atuh meureun abdi mah bisa masak Pak Haji. keun bae teu bisa masak oge ieu keur ayeuna. Geus nya ayeuna mah. Kuring aku keliling deui. Assalamualaikum. Dasar Haji kecewa. Nasib kieu-kieu teuy. Tadi tabung gas disita. Ayeuna balanyaan disita. Nah, gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Si Haji deui wae urang pura-pura make ieu we. Waalaikumsalam. Aya naon Pak Haji? Naon, Cek? Biasalah Pak Haji teh ramas tiris. Lieur nyeri masaka. Tadi nama rek nagih hutang. Aduh, lah lieur. Kunaon, Cek? Eta pami ngadangu nu nagih hutang teh sok beuki lieur lah Pak Haji teh. Kumaha mun Pak Haji nagih mah itu beuki lieur nyeri teh. Nu bener. Oh bener Pak Haji. Aduh. Cing orang tes hutang. Nyeri tuh Pak Haji kalau ngajakeun Pak Haji mah. Cing sakali deui orang tes hutang. Nyeri Pak Haji itu beneran sumpah. Aduh nyeri nyut-nyutan teh pisan. Aduh, aing mah. Yang geus atuh aya nu moal nagih karunya. Atunya Nya. ngegera cager we. Kela Amin. geus cager ka dieu deui kawan. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Untung pinter aing mah loba hutang ge puas teh Pak Haji katipu. Geus lah anak si Haji nage eueuh deui. Balik. Salah. Sepada. Cek Dewi. Tuh usaha deui wae di eta ampun. Si Bambot deh. Ieu mah teh aku nyeri buntu we. Bang Bot. Enan Bang. Kok malah nanya? Kan orang kali direk nagih hutang Cek Dewi. Aduh. Cek Dewi kunaon? Pan nyeri buntu Bang. Alamak. Cek. Nyari untu nah atuh dikoyona ieu. Duh, salah. Ye cek dokter oge. Lah eta anu nyeri sirah oge pan disuntikna dina bujur. Sarua nyeri huntu ge abi mah cagerna dina tarang disimpenna. Nyeri huntuna beuki nyeri Bang lamun ngadenge kata hutang teh. Nu bener Cek. Oh bener sumpah. Nya, ku urang tesnya So. hutang. Nyeri Bang tuh nyut-nyutan tuh belah dieu. Nu bener. Hutang. Belah dieu ayeuna mah tuh. Geus Bang tong nyebutan we hutang ieu mah nyeri gerak. Salah kan nyebut hutang dikalah tamah nyeri goblok teh. Aduh, penasaran Cek. Dites ku saya sekali deui nya. Hutang. Nah jadi porno gitu si abang mah. Nyanyi satu Cek. Ayeuna mah libur heula. Urang rek nguriling heula. Manganya Cek. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Bang. Puas teh, 2 jelema atipu ku aing. Geus anak ini aduh balik. Orang nonton YouTube boy ningali uing ke manggung kemarin. Dasar Pak Kupluk, hampir saja saya tabrak. Pak Kupluk, dengerin ya. Kalau jalan tuh pakai mata. Dasar si botak. Ya, hari lebang mah pakai suku, lain pakai mata. Di bawah ada mata kaki. Ayah, ya saya kan bilang pakai mata. Ya mata kaki lah. Betul bisa nempuh tuh. Mata ya mah. Ya pindahin ini ke sini dong. Pak Kupluk. Udah dari mana? Iya, kuring teh geus nagihan hutang ke Cek Dewi, tante keris nyeri sirah cenah. Jadi tetulus nagihna. Sama, saya juga dari Cek Dewi. Tapi kok barusan sama saya ditagih dia lagi sakit gigi Pak Kupluk.
Si Cedewi mah nyeri sirah. Sakit gigi. Nah, orang menyebut nyeri sirah. Cenah. Iya, sama saya sakit gigi dia. Sia teu percaya ka aing. Si Cedewi teh nyeri sirah cenah. Sakit gigi. Nyeri sirah. Sakit gigi. Nyeri sirah Sakit cenah. gigi. Nah, gigi di dieu. Oh iya lupa. Di sini. Pak Kubluk. Kalau dipikir-pikir, kayaknya kita yang dibodohi ya. Wah, bener dia nama pura katipu ieu mah. Iya. Dipikir-pikir mah ya Pak Kubluk. Sekarang mah yang ditagih malah lebih galak daripada yang nagih. Yang ditagih malah lebih pintar. Cari alasan kesana kesini, kesana kesini. Apa aja alasannya ada. Pinter ngeharutang teh. Pinter Iya. nipu. Nggak saya orang tagih yuk. Iya, sekarang begitu aja lah. Alah, bro. Kita lagi. Ayo.